abdi kakarek sakali mimpin sholawat torojol kopi lain kopi teh bisi teu percaya ku ibu ilik itu lain kopi berarti salah info eta teh nu salah baca bebejana lain kopi tapi enteh iya teh enteh ece nek kudu sholawat deui jikeun mah tuturkan ibu tuturkan tungtung wungkul keur ngaji kudu jempe wal qur'anil hakim ayeuna pacucu keur ngepluk ke udud geletuk maot ece padahal mah keur ngaji tapi keur udud beda mautna keur ngaji bari teu udud mah syahid syuhada maut teh cucu keur udud syuhad mah eta mah aduh bacucu nu sakarat ditalkinan ku anak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituturkan ku inung bapak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lepas nyawa inung jeung bapakna bagja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saro ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncit hayam di imah Ceisah. Oh ya Ceisah. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing laleungit kasusah. Muncit hayam di imah Mang Dilan. Nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lunas cicilan. Iya nu ngajawab salam berarti nu boga hati-hati ibu nu gaduh hutang ayeuna balik ngaji di jalan pasti aya nunanya. Da ayeuna mah tos jam 11:30 atuh ce dibere pengajian ibu kalah nunutan ngan bisi ku abdi diajak husu ibu tong ningalikeun ka bingung tong ningalikeun ka susah keur ngaji tong balangah keur ngaos mah kudu loba sedekah alah geus lah kumaha ibu we lah ngajawab malah sok nu penting mah nyora we ce lah. Alhamdulillahilladzi ja'alal auladahumul amanah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim summa auhayna ilaika anittabi' millata ibrahim hanifa. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala salasi khisalin hubbillah wa hubbi nabiyyikum wa qiraatil Qur'an. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah amma ba'du. Bingah dina ati sanubari sok sanajan geus tengah wengi dina ieu ngaji abdi tiasa ningali kadang wargi urang
gajah barang nu hadir nage meni rupi-rupi ngantara biasa ceramah abdi di payunan ku aki-aki nganu yos da aki-aki jeung ninini teu birek deui eta teh selaku pemain inti dina ngaji ngan urang lada ngaji pasti menang penerangan menang ayeuna cacaang piwuruk ti para ulama sareng ti para kiai. Alhamdulillah dina meja abdi kuno hajat dipasihan cai menikat 2 rupi aya aqua aya larutan ngan hanjakal teu aya cai kopi. Yakin tujuan urang sadaya ti bumi ka dieu maksadna sami bade tolabul ilmi mugi-mugi sing payus mungguh Gusti di dunia urang janten jalmi anu sajati mugi-mugi di akhirat kenging syafaati Kangjeng Nabi kirang kompak amina tadi lain ayeuna tawis tanda syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala dina wengi ayeuna tiasa kempel herempak merebayaksa anu maksad bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yakin nu hadirna ieu jalma jumlah langkung ti 2 di antara nu hadirna aya ibu-ibu jeung bapa, aya para pamudi sareng para pamuda, tokoh masyarakat terkemuka, rakyat aparat desa, tapi pasti di bawah tenda nu caralik aya duda jeung ran. Aya duda rana aya. Itulah Bapak dalam kehidupan pasti harus kuat keimanan. Komo geuning keur ngaji bapak-bapak di dieu pasti papangi jeung ranjau kehidupan. Ye. Jing karana deui. Aya rana aya. Wios lah ece rana-rana ge nu penting ngeureueuh ngaji. Astagfirullahaladzim. Ngeureueuh ngaji ece ngeureueuh ibadah di mana aya rana ngeunah pugu matak jadi rana ge bau atuh mun ngeunah ge laku meureun datang boro-boro ece tu Pak Ustad anu ngange sorban eta teh dijieunna ge tinu barokah ece deuleuh ieu beuki peuting beuki aredan kajengan nyebut bau cece. Abdi mah punten ya Bapak hajat moal dituluykeun ceramah teh sararieun yang hareupan nu edan ge mah asli abdi mah keur mah ngaran gajah barang tuluy nu dihareupanana araredan sok sieun abdi balik ka bawah GR cek geus kumaha ieu grup anotarium beureum Gusti ka abdi nyebut gelo aya Pak RT teu punten Pak RT pangtewakeun ieu abdi mah teu ningali kolot teu ningali nu ngora nu nyebut gelo ka abdi mah kudu dicekelan atuh dicekek mah maot meureun aduh kakarek umur-umuran ngaji luhureun balong Gusti teuing di Paraban Jukut alah celah wiosnya cenah muhuntan nu penting mah kieu lah ece urang teh darek seuri lah keur ngaji masanajan geus tengah wengi ge nya peupeurieun urang teh atuh di imah loba hulang-hulang Allahu Akbar geus semuanya raramung lah tapi da wios ibu ketangnya abdi mah ngacaprak teu nyamung ge jeung jamaah teu rugi teu abdi mah teu rugi dangke kuno hajat abdi mah balik bakal dibarokahan ini nyanyahoanan cek kembali calangap di bahanan punten cek ibu mah jangan sok taukeun eta mah urusan nu hajat atuh nya abdi mah di bahanan syukur henteu we piraku dibayar we alhamdulillah henteu we mah nya yuk sadayana ibu urang syukuran ka Gusti Allah tawi syukur bacakeun kalimat hamdalah alhamdulillah kirang kompak alhamdulillah. Ibu-ibu suara tidak diragukan lagi berarti ibu-ibu nu hadir KBG hariru tapi punten ieu nu digigireun abdi nu di karopea kita tadi
manis ora teu aya jentul aya ieu teh paeh atawa hirup. Sok abdi marek dicek kalau bisa ibu penasaran. Ibu aya repeh nu rumah saawewe rehe pak. Duh rajen aya nu nyora 2. Coba keung suara jin. Abang ngaji sisi balong. Aya lalaki pak. Sok makana yakin ya punten bapak hajat ayeuna geus rek jam 12. Lamun ieu bapak hajat acara pengajian tanpa ada perempuan, yakin tidak akan kompak, tidak akan semarak. Betul? Karena peran dalam segi apapun yakin semarak rame lamun aya awe. Nu sok angkat kana pengajian lolobana kompak nu garaneng nu sok rariweuh nu epes meer babari leweh nu sok ulat ilik kana kongkorong batur nu sok tuang toong kana pangeusi imah batur nu sok nganyuk tara bebeja matak dina naraka ge tong salah lolobana. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Asli ya mah kena di baledog gitu. Nya atuh keur ngaji teh tadi geus ngupingkeun qori Ki Haji Muammar eta kana neraka. Alhamdulillah. Naudzubillahi min. Tapi insyaallah jamaah urang gajah barang ibu-ibu wanita solehah semuanya mungkin semuanya bakal jadi ahli surga. Cirina ibu-ibu nu ngaji rahangan hadir ngaji ayeuna termasuk wanita solehah geuning ka ciri darek dijali lebab sakalian keur pangajian mah. Ada yakin ibu uih ngaos mah datang ka bumi tiung teh di alung hareud araran bayeung cik bu saya teh lamun istri di tiung wae awon piraku keur dikeramas di tiung. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kersana sahibul hajat, sahibul walimah, Bapak Munir kali Ibu Dedek Nani Rohani nu dipihormat nu parantos masihan waktos kersana MC nu mana protokolna teh. Oh eta aduh minta ngicep-ngicep juga nu bogo. Musibah ayeuna mah ceramah teh diriung ku aki-aki. Ibu kersana MC pengatur acara mun aki-aki nini sok nyebat protokol nu dipihormat para alim ulama, para ajengan, para kiai oge bili aya bapak kepala desa aya teu aya tos maot oh di bumina susulan atuh yuk. Bapak RT nu tara era tatalete Bapak RW nu sok ranca gedek nyontoan gawe ngaos abdi patali waktos biasana abdi jam 11:30 tos lungsur panggung ieu tos jam 11 langkung 25 menit jadi ceramah punten Bapak Munir abdi mualami tapi bisi abdi teu lami Pak Munir nitip ulah tepikeun ka ngurangan kontrak taroskeun ka akang da nu ngajemput abdi teh tos sajam setengah ibu nungguan dina mobil tapi da wios ngaos mah teu kedah lami nu peryogi urang singkat padat melekat tong hilap engke uih nyanak ilmu anu manfaat berkat we ibu tos dalahar eta nu dina keresek naon eta mamen tos sareep oh berarti tita tadi barang dahar itulah gajah barang ibu-ibu ngajina teu hese nu penting daek hadir ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saratia yang berbahagia panganten hitan Ananda Dapin Diaul
Akhtar. Ieu nu dihitan teh saurang atawa 3 urang? Buhun, namina 3aneun. Ari Bapak Munirna tos dihitan teu acan. Tos muhun. Muhun. Ari ieu nu tadi udud. Mang tos dihitan teu acan. Atos. Bisi teu acan urang dikeurut teh. Atuh ibu terugi anak kecil diajarkan berdarah-darah sebagian anggota tubuhna ku benda tajam termasuk ayeuna cep dapa. Karena itu pasunatan nu dicontohan ku Nabi Ibrahim alaihissalam terus disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad jadi wajib hukum ke orang Islam murang kalih pameget dihi. Da ibu atuh da meskipun nyeri aya buruhna tingali anak kecil dihitanan, disepitan, disunatan seueur nu nyecep loba nu mere duit. Matak bisi salaki ibu teu boga duit. Ajaran badamian. Hese usaha duit eueuh, teu penghasilan teu aya, sok ku ece teh caritaan salaki teh bapak urang dihitanan deui we yuk. Sugan we aya nu nyecep. Ajaran ku ibu tuluy didangkakeun di tengah imah salaki digeberah. Pasti setiap aya nu liwat nyiduhan. Ibu araya oh. Uyos pamingaleut heula da abdi mah biasa geus meuni cai segede kieu agung pisan atuh ieu teh larutan cap kaki 3 ada khasiatna keur obat sariawan meureun abdi teh ku pamunir teh disangka keur barusuheun gitu teu cocok moal diregot muhun punten upami nu kieu mah biasana keur menta cai jang nu gering matak tadi ya nu masih ancai punten abdi bade naros ieu teh saha nami nu geringna bin jeung bintina saha teu cocok geus moal diregot ieu abdi teh tunuh euceuk biasana pamunir punten ari damangna tunuh abdi mah kuluak white kopi mohon aya teu aya kopina tah ieu krecengkat berarti rek neangan jungan teh urang teangan mah urang teangan kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah diri kami sepi menyendiri berselimut sunyi tanpamu oh kopi cicing ibu tong sea eta mah keun da pamunir ieu nu tanggung jawab ngan abdi punten pamunir sanes nyuhunkeun eta mah ngawartosan punten bah abdi bade uhi deui ka abah ada atuh da ieu nu nyanghareup ka abdi oco Gusti abdi nyanghareup anu kieu Allah red ka dieu kieu keun mubadir eueuh lah daripada nu muda teu aya ieu we nu aya geuning lengok balikna eueuh bet akang tinggal gincing kieu wah dikeroyoh we nya mun didoakeun akang ku abdi abah teh sing ditampi iman Islamna bah punten bah abah sahanami abah bapak cucu mohon abah teu ngicep atuh da asli teh budak era tuh muhun setiap ngalieu keur seuri setiap muhun jadi timbul pertanyaan ada apa di hati pak cucu dina gincu mangih keyeup meuli ali ti pasir kirisik itu mang cucu meuni teu ngicep ningali abdi mirip Dewi asik ayo ibu salatullah tarikan ala
Rasulillah salatullah ala Yasin Habibillah. Angkat sorana tawassalna wabil hadi sokma keluarkan wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah salatullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Aminan kusadaya Bapak Munir sareng Ibu Dede ulah waka eta mah kakarek nyebut ngaranna jangan calawak bari salah cicing eta mancan doa. Bapak Munir sareng Ibu Dede mugi-mugi ditambih barokah rumah tanggana sing sakinah putrana soleh soleha salatullah yu ala toha sok bacucu keluarkan tengah gerem gitu mullah ala Yasin billah iya sadaya jamaah mugi Allah ngaijabah sing tiasa arang katejarah ka Mekah sareng Madinah salatullah ala toha Rasulillah mullah ala Yasin Habibillah. Tuh ku sholawat mah ibu torojol kopi mata saur keterangan hadis Nabi maca sholawat ka Kangjeng Nabi sakali bakal dipasihan rahmat ku Allah 10 rahmat tong waka amin ibu kakarek sakali macana oge engke insya mau sholawat 10 kali 100 rahmat yang akan Allah berikan 100 kali maca sholawat ka Nabi 1000 rahmat yang akan Allah berikan. Abdi kakarek sakali mimpin sholawat torojol kopi lain kopi teh bisa percaya ku ibu ilik itu lain kopi berarti salah info eta tayun salah baca bebejana lain kopi tapi enteh iya teh enteh ece nek kudu sholawat deui jika nama tuturkan ibu tuturkan tungtung nawungkul keur ngaji kudu jempe pe nawungkul keur ngaji kudu jempe entong bari nyoo wae aya nu keur nyepeng HP didoakeun sing aya kuotaan komo bari kalah tibra bisi digonol kelong salawe mah 20 atuh ulah kahanap kaluhur panabdina ge tarik maunya jadi emak salawe mah 25 mobil sedan warnana hejo awewe zaman ngan bisa dan teu bisa aya simet menigaling ningal kutu di ceoneng ari beungeut meuni glowing ngan hanjakal huntuna tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan kadebah cucu beki kolot ulah beki ngaco embung salat yu salatullah ala toha Rasulillah
ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga nuker nenyuh kopi salamet. Aduh, kembali lagi abah cucu di hitan itu sakit. Dan cek bah cucu yakin dalam hati mah menjawab ya nyeri. Da boro-boro di hitan ditek-tek saeutik, tepikeun kagetihan cek bah cucu cacak kacepet ku seleting ge nyeri. Apakah ibu tidak merasakan kesakitan dalam hal ibadah? Dari dihitan teh ibadah ibu nu dibarengan ku nyeri, ece ge ternyata ibu-ibu awewe nu hadir ngaji ayeuna merasakan ibadah nu dibarengan ku nyeri ketika ibu pernah nuju ngalahir. Oh, Bu, mumpung aya para tersangka ya. Ibu para korban nu keur hadir ku abdi rek ditaros ibu ngajuru nyeri. Tah eta mah bohong. Manya nyeri borosot deui. Cek ibu teh yakin nyeri punten Bu tong boro-boro ibu abdi ja pernah 2 kali melahirkan merasakan kesakitan. Rek teh nyeri kumaha atuh Pak nu namina istri bade ngalahirkeun kalebat ayeuna ibu dede waktu ngalahirkeun ayeuna cepda Pak. Oh, aduh ari abdi sakitu salah mamani molot-tot. Punten kieu ai ceramah can mangi kopi teh sok balelol. Ayeuna waktu ibu dede melahirkan Cep Dapin merasakan kesakitan sama. Kunaon bapak ayeuna ngajuru nyeri teu kabayang atuh. Ku logika we karasa meureun ku bapak kaharti. Rek teu nyeri kumaha pamajikan waktu ngalahirkeun. Ribuan urat pegat sabab nu dijurukeun, nu dikaluarkeun tina patuangan ibu, tina rahim ibu. Budak itu bukan kecil tapi badag. Bu, cik. Bade naros eta ibu budak nu kaluar jeung nu sok asup ka jero gede mana? Jawab heula jawab. Gede nu asup, gede nu kaluar. Tuh. Nu kaluar mah nya gede nya gondrong, nu asup mah nya leutik nya gundul. Cicing lain orang mikartieun ku ieu jeung ku bah cucu. Budak mah nu kaluar nya 3 kilo, ari anu asup mah nya 3 on ece teu saimbang. Ya Allah, makanya bapak punten jangan pernah engkau menyakiti hati istri, jangan kau pernah melukai hati istri, karena pengorbanan wanita itu jasanya luar biasa. Tong boro-boro dunia dan harta untuk anak dikorbankan, nyawa ridho dikorban. Leres teu Bu, ibu nuju hamil 8 bulan ibu sok karaos sare bingung, bade nangkarak cangkeng benang, bade nyangigir hese, bade nangku besieun bitu. Hok ibu dak turek teh sieun bitu kumaha dapat tuangan ibu mah ibu anu antel kana kasur itarang jeung suku mangangkang. Mata kalah ungklek-ungklekan jiga odong-odong juju lautan. Pamajikan nu keur hamil 8 bulan sarenang kuban mah kabadug sukuna ku salakina pan muter jiga gangsing. Ece? Apakah yang dirasakan waktu ibu melahirkan kesakitan itu ibu lami karasa nyerina henteu hilap deui ece 40 poe nyieun deui leres teu Bu? Karena pengorbanan orang tua kanu jantan budak ibu moal seep kanyaakna moal sirna kanyaakna moal laas sabab ibu cinta yang abadi. Ternyata ayat 3 rupi hiji cinta Allah ka hambana, 2 cinta Nabi Muhammad ka umatna, 3 cinta indung bapa ka putrana. Berarti tidak termasuk cinta abadi salaki ibu ka ibu kanu jadi salaki cinta eta mah teu abadi. Oh punten abdi bade naros ibu ayeuna bogoh keneh teu ka salaki. Sok atuh tong asa-asa mun bogoh-bogoh mun henteu-henteu. Ibu ayeuna geus kolot kieu bogoh keneh teu ka salaki. Tuh, wadul sia ceuk. Akang mantong bohong, jujur Kang, geus kolot kieu. Akang cinta keneh henteu ka pamajikan. Tuh, tah kitu ari ngajawab. Lamun ibu bogoh, lamun ece ayeuna keneh diuk ibu jeung salaki ayeuna moal pajauh. Diuk ibu jeung salaki moal pangang. Coba ibu meleman pertama tas engal nikah osok jeung salaki pangang henteu
jeung salaki pajauh henteu tong boro-boro pajauh ibu karena masih ada cinta meleman pertama tong boro-boro pasea jeung salaki hayang hitut ge diplastikan hayang kiih ditahan giliran ibu ayeuna geus teu barogoh akang geus teu carinta liwat ka hareupeun salaki perepet rek diuk brot pan salaki lagi ngahuleng anjir kenal pot bitu oh ayeuna tingali bacucu ceuk geus sakieu kaayaan moal mungkin ayeuna bojona bogoh kanu kieu ye asli makana wahai anak muda mun ayeuna hidup gararanteng mun ayeuna hidup kararasep 50 tahun 60 tahun yang akan datang nu masih muda ayeuna nu kasep ayeuna moal beda isukan mah jiga bah cucu oh cik bah cucu ke ibu katingali ayeuna beki kolot beki kasep beki kasap salaki ibu geus sarua beki kolot teh lain beki kasep beki kasap akang ayeuna lamun akang bieu ditaros ku abdi cinta keneh ka bojo henteu itu memang benar da tingali bojo akang teh pan akang ge matak bingung ningali pamajikan teh malam Jumaah ge teh dikeukepan ulah aya dikeukepan da kalah keueung susu ditoel meuni teu oyag-oyag dibawa nangkara kalah jiga ceplok nog nampuyak dikenyot kalah nyelapna huntu akang tong gehgerkeun bae hitung-hitung egel cilok eta teh lumayan kama sebel cok ih sok ibu tanpa ada susu sok budak ge moal repeh ceurik teh oh kecet tengah wengi budak ceurik moal hade diantepkeun sok geus dibere susu mah lol nyot budak rehe budak geus rehe pan bapana ge milu ceurik tong ajarkeun da bah cucu ge masih ngeureuyeuh tengah peuting orok jabrik ngagoak kabayang beren ku ibu cek bah cucu teh meureun cek bojona teh ganeng tong gogoakan sok eta sabelah deui nganggur kopa jeung budak we parasmanan kadinya kitu perjuangan istri mah apa sabelah ku budak tengah peuting teh sabelah ku bapana tepi ka hulu susu teh offset aja araya mata punten abang bapak lamun nganyeri ka bojo lamun bapak ayeuna ngahjal teh ka pamajikan nitip pak bapak dalam rumah tangga tanpa ada doa dari nu jadi istri hidup bapak tidak akan bahagia sok tingali bapak ayeuna ka sawah kunaon bebeunangan bapak ayeuna usaha kunaon kekengingan tuh gara-gara ibu nu salehah pamajikan nu saleh ngadoa salaki ka sawah teh amparkeun sajadah ibu ulah kalah ulin ka imah coodah ngariung jeung Ce Esi dipimpin ku Ce Nunung terojol Ce Kokom jeung Ce Eti araremok unggal perbo saya berjanji aya nu kitu di dieu Bang Emok aya wow ibu jika nunya orang teh sareuri peda orang teh hirup loba dosa nya ceuk tong boro-boro ibu anu dipayun abdi saya sendiri yang berbicara loba dosa sugan jeung sugan urang ku init ngaji peuting ayeuna ikhlas ti bumi karena Allah taala tong hayang meunang hadiah ti jelema insyaallah dosa urang ku Allah dihampura makaning awewe mah gede dosa kunaon awewe gede dosa sabab awewe masuk gede hilap peuceul lain hitut aduh Gusti rek sedih jadi teu tulus ari ocet teh areling teh ieu teh majikan nu kakarek ngaji punten ibu aya di dieu sok aya pangosan rutin antara aya pamiwangi Jumaah sok aya yasinan di Gajah Barang sok aya tahlilan mun aya nu marawat sok tarahlil nya ulah aya nu marawat meujat nu tahlil mah nu harirup nu maot tarahlil di dieu nya berarti mah jemaah aliran sesat nya aya nu maot tarahlil aya nu hirup arudud ngan abdi mah punten Pak MC rada curiga dina ati rada penasaran hayang nanya
dina dada mun teu dibekaskeun pasti penasaran kacida kunaon geuning pengajian di Sindang beli Gajah Barang ari kana pengajian rutinan meni beda dina tampilan ningali abah cucu oge biasa nama abah cucu lamun kana pengajian rutinan sok make sarung kari-kari aya nama bade ningali abdi mubaliguh geulis eta abah cucu meni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibu anu teu geulis jadi geulis nini ngadak-ngadak jadi modis angkat kana pangaosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna ka pamunir bisi aya tepakan hadro jeung genyering eta nini meniningkah make calana legging tengingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing barengan dikoet ku anak eta nini make pada naon ibu kadia saja syukuran ka Gusti Allah ngiring ngabingahkeun ka Papa Munir sareng Ibu Dede tujuan pamunir naon ibu masangkeun tena da jalan teh biasana mah tara disaungan kieu leres teh bu menikat gaya atuh ibu ku urang mah moal ka bedag mayar muammar teh mahal tapi insya Allah bakal kalebat syukuran anu mulia bakal barokah kanggo Bapak Munir sakula warga daripada ayeuna puluhan juta dipake mayar artis nu teu puguh rupa betul teh bu oh abdi ge pernah disapanggungkeun jeung Lesti Kejora di ditu tuh di jalan Pantura ece Masya Allah sugan teh murah mayar Lesti teh 100 juta 3 lagu tapi iker Lesti mah luar biasa ibu walah anu dipayun teh lain aki-aki pamuda teu aman seur nu kaseret nini kuno jarogen nu ngawal satpol pp polisi hansip aya tapi keur pengajian mah ibu abdi kita tadi di ditu jam 1:30 nu ngawal hansip acan ya Allah ibu Lesti mah kakarek salagu ge can tamat geus wur jemaahnya lawer nu hajat kapayun nyawer mana abdi mah seribu acan turun tina panggung dikawal deui ku polisi abdi masuk penasaran ibu naroskeun ka nu hajat Pak sabaraha mayarna keukeuh teu robah 100 juta abdi ceurika hareupeun nu hajat bah cucu teh ra ieu nalangsa ngabandingkeun nasib abdi jeung Lesti meni beda Lesti mah tiluar ku 100 juta abdi mah umur-umuran kuno hajat can pernah diberi 100 juta da ka pamunir oge abdi hayang 7 juta ge ditawar deui cek pamunir cenah sing ridho Bu Haji anggap baraya teu kaharti abdi teh jeung pamunir teh teu wau ari keur kieu ku dianggap baraya sorry ya keur kieu mah eueuh dulur eueuh baraya tapi wiosnya urang mah ibu keur usaha ka Allah ku kieu teh supados menang hampura ti Gusti Allah Subhanahu wa taala barokah silaturahmi mah luar biasa ibu cekang jeung Nabi bakal panjang umur loba dulur ujung kana duit deui loba dulur kapan abdi ge ngariung jeung ibu asa jeung dulur jeung bah cucu teu apal ayeuna jadi guyonan hampura bah cucu abdi ge jadi wau jeung bah cucu asa we jeung dulur tak loba dulur pasti abdi balik menang doa ti sarerea kajeun abdi mah teu dibere duit oge nu penting menang amal manya abdi ngacaprak teu jadi amal ibu ayeuna ngaji tapi kan ka tengah wengi kieu teu jadi amal naudzubillah maot mah moal mamawa dunia maot moal mamawa harta nu dicanak maot ku urang eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang sanes soleh nah cuma maot kalah mamawa amal batur amal euceuk rek dikamanakeun da bah cucu ge moal daekeun mawa amal euceuk naon anu diharapkan ku Bapak Munir sareng Ibu Dede ayeuna sagala dipasangkeun tenda diagengkeun ibu jalan sampai ka ditu di saungan di iuhan Ki Haji Muammar dionang abdi didatangkeun
apal di dieu seueur para ulama, seueur para kiai, ustad balatak, ustadah ceuyah, nu qori ayeuna aya, nu sok ceramah aya, tapi kunaon ngonang tinu jauh, sugan jeung sugan. Ceuk Bapak Munir dikuatan kudu dionang, ibu jeung bapak nu ngadoa nu bakal diijabahna. Ternyata harapan Bapak Munir sareng Ibu Dede yang diharapkan untuk ibu jeung bapak, untuk mereka sekeluarga hanyalah doa. Naon doana? Hoyong putrana terutami Cep Dapin nu dihitan janten urang kali anu so aya hoyong gaduh budak soleh nyeri hatenya cenah tong boro-boro anak ayeuna ibu mabok jiga batur minuman keras whisky brandy mensen kate topi miring jadi perpel beka pel bempel anjing edan dina lahar ku bahasa kalimat anjing geus nyeri hate teh awas yang bahasa teh sing meurna anjing bebau lah naon leungeun ditato idudag soang leweh yang namanya minuman keras punten anak muda tong boro-boro saeutik komo loba haram. Narkoba no, balikan deui narkoba no, bala-bala yes, oplosan larutan ta'aruf yes, tawuran no, sekali deui jablay janda yey bacucu janda yes kena kolot ge normal aja pokoknya asli bacucu maka bojo mah geus teu bogoh geuning ka abdi mah da normal ngiteu ngicep kieu berarti aki-aki ge apal kan nu geulis mah ada normal atuh daripada bacucu resep ka emes ibu nu diharapkan ku Bapak Munir sakola warga hoyong putra saroleh apakah cukup dengan harta yang dikorbankan tenda nu dipasangkeun ibu ayeuna ka budak harta dipasikeun cekap ku kitu budak hoyong soleh tidak. Hakku walid ala walad salas, kewajiban orang tua untuk anak satu sebelum dihitan, sebelum dilahirkan, di dalam kandungan persiapkan nama yang baik. Jadi ibu mere ngaran budak teh ulah sagawayah. Ngaran budak teh mangsa namina Jaja. Areta adina si Jaja Lili. Areta nu bungsu si Keken. Geuning meuni Jaja Lili Keken mi babari ngageruan Jali Ken. Aduh, ieu mah tingali itu Bu Ahtar. Daipul Ahtar meuni gaya Dapin komo lamun ngaya Muhammad pameget mas saena teh Muhammad nganggo Muhammad awalna. Pami ka dituna Rohman ngange Abdul deh tamatin Asmaul Husna Abdul Rohman. Kitu da ari cucu mah hese. Asli make Muhammad teu pantes Muhammad cucu ah. Make Abdul cucu dak geuh. Aca karunya mah cucu busuk ngodok naon eta mah cucu sok acarek udud ba udud atuh centong boro-boro ai ciri lalaki mah kitu udud tambah cucu sok ngarokok kiai sok komo kiai mah ngan kade lamun ibu bade masian rokok ka kiai jangan sembarangan sabab kiai masuk mere katerangan itu inamin saadati razul kebagian sebagian laki-laki itu adalah ida calakal korsi di mana calik dina korsi maka pasorol kopial aswada sor kopi hidung wal ududa jeng udud titing li anna ududahu saestuna ududna kiai la jaroma lain udud jarum wala bakoa jeung lain udud bako naon ngarokokna walakinal magnumat rokok kiai mah magnum kunaon kiai tara ngarokok jarum jeung bako li annahuma yarisani matak ngawaris al batuka kana batuk wa atlal halqi jeung kana atel tikoro
lumayan lucu eta teh meunang ngapalkeun paranti pidato piduiteun teu sok bawa cucu ulah dikiki wae seungeut sok tak kitu capit ku curug kanyot aduh ada pria punya selera aduh ticing bu lamun salaki sok resep udud tong dicarek sok bisik alhamalikeun abdi mah nya cek ibu teh papa tong udud wae cek salaki teh gah ganeng tong loba omong jelema mah nu udud teu udud anger paeh tah matak mun kitu ngajawab salaki cek dicarek udud antepkeun salaki sing tuluy udud sapaeh halo hiji ibu persiapkan nama anak yang baik pami istri nganggo Siti oh Maesaroh Siti Maesaroh itu Isah mada hese make Siti Isah teu ngareuna Maryam Siti Maryam Maimunah Siti Maimunah ngan lamun kepanasan jadi Siti moe maneh di mana ya ibu budak tengah mina Gani jangan saya teh aing ngaran Gani mah da tina Ghani asmaul husna make Abdul jadi Abdul Gani kalah molotot budak eta anya moal cenah Bu Haji abdi mah moal make Abdul da abdi mah ngaran Gani teh lain tina asmaul husna tina naon atuh singkatan cenah bapak abdi Angga inung abdi Nani jadi Gani oh kumaha ceng teh ceng lamun inung maneh Mumun bapak maneh Iding eta wa aspal mah bapana Abas inuna Kokom anakna jadi kabayangnya lamun bapana Tata inungna Ai anakna jadi berilah nama yang baik ibu yang kedua kewajiban orang tua Bapak Munir sareng Ibu Dede ibu jeung bapak nu gaduh putra wa yu'adzibhu anak berilah pendidik didikan naon ku agama tinggal di dace budak teh boro-boro nu teu dididik ku agama cacak nu dididik ku agama ge seueur keneh alak budak nu teu mulia leres teh bu ibu sok didik aya pasantren madrasah aya putra ibu nu di pasantren alhamdulillah aya putra ibu nu masih di SD ayeuna jung teang sina balik da tos wengi ieu di abdi mah beurang geus baralik budak di sekolah SD pun abdi mah naros teh telepat ibu aya putra ibu nu masih di SD ayeuna cek ibu aya jung susulan ibu mah ceurik budak di sekolah ibu masalah anak didik ku pendidikan agak ka pasantren kentong gengsi ibu boga budak di pasantren atau ibu budak teu masantren bikeun budak ibu TK santri ibu gaduh minantu santri mah taroskeun tu ka Pak Kiai berkah moal hese ku santri mami toha koret di rukiah pemajikan cerewet di adanan iya mah ongko budak koyong soleh di pasantren keun hanteu ngajarkeun teh naon cenah di pasantren malah kalah budug sok paling keheul abdi mah geus aya nu nyebut santri budug ibu mah teu apal abdi teh bisa kieu teh ladang mas santren ning ladang budug cenah abdi ge moal bener jeung nu aredan mah kieu tadi geus nyebut gelo gara kali ayeuna nyebut budug pun teh ibu ladang mas santren ngan di pasantren ngalaman tah nu jadi MC eta teh ibu di pasantren ngalaman budug ayeuna jadi MC ternyata budug-budug ge geuning barorok di mana budug barokah pugu budug mah peuri arateul mah nya barokah oh kah ilmu survei membuktikan tiba heula tepikeun ka ayeuna santri mah tetep barudug da ustadna ge bunga ustadna baca mah tingali pa ustad batu sining budug aja teh ustad mah tingali aduh ai jadi ustad mah tuh aja matak mending jadi ustad daripada jadi RT ih ari RT mah RT ripuh teu puguh RW ripuh wae tapi aya ustad usaha tara anak deres aja benernya nuhun ngan ibu punten
mun gaduh budak ayeuna diserenkeun ka ustad ka kiai ka guru ngaji abi bisa ngaji abi menang ilmu agami tong karoret ka kiai teh kiai kampung teh sok ulang di dieu teh ibu arurus kiai teh engke bade Idul Fitri beulikeun sarung BHS suga nu 1 juta amin ongko butuh ku kiai ece mah sarung kiai urut tinu maot deui atuh dipekena imaman berjamaah teh ngajungjurigan jadi mah di lemur abdi mah ibu ayeuna loba kiai jujur ece astagfirullahaladzim ya ka kiai geus nyebut juri ka abdi nyebut gelo tapi da abdi mah moal nyeri hate disebut gelo mangga muda abdi mangke ku bapak saha Bapak Munir bakal dibere iya duit mah itu ada Pak Munir ge jalmi eling kapan eling teh Pak Munir tuh geuning Pak Munir jemaah mah kitu tah pilih kasih ai ka Pak Munir nyebut eling ai ka ustad nyebut ayeuna budug kabdi nyebut gelo ka kiai nyebut juri giran Pak Munir disebut eling mata abdi mah rek dendam ka Pak Munir dah abdi mah dendam asli dah ceu makana nang tukun eling teu na Pak Munir kumaha engke mere gede jeung leutikna itu lamun mere gede berarti Pak Munir teh eling sok atuh bantuan ece mun mere gede berarti Pak Munir teh eling mun mere leutik berarti henteu teu gede ece tah Pak Munir walatra ayeuna mah dipitnah keluarga teh lah nu hajat disebut teu eling kiai disebut jurig abdi disebut gelo matak mangga PRT urus warga nu eredan kieu teh ya bawa rukiah isup atau infus ke rumah sakit ece uyos ece lah hirup di alam dunia urang mangga pade kuma-kuma wae ece ngajawab silakan kahayang ece nu penting urang hirup di alam dunia masing bisa ngajaga 17 rakaat lain Agustus astagfirullah beki parah itu mah batur salat ieu ngahormat eling-eling dulur ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu duh ibu gaduh putra be ka diajak bacakeun syahadat ku ibu teh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah budak bisa maca syahadat ngan budak teh sing bisa malik nanya ka dirina tina kalimat syahadat syahadat nyiptakeunna syahadat nu ngahirupkeunna syahadat nu ngakitu-kieukeunna iwal tidak kagungan Gusti la ilaha lallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasul gitu hubilah budak sina cinta ka Allah didiknya bari dipelongkeun teh la ilaha illallah imah budak dipelongkeun teh bah nya atuh budak ge tingar kalongeun reuaseun bah ping 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 pong 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 ibu muka sampingku bapak rek dirongkong menyakitu ka budak koyong soleh budak bangga bisa nyanyi ece tapi teu bisa ngaji manya ibu nuju sakarat badi anterkeun ku budak nu bisa nyanyinya moal ibu budak bisa nyanyi ibu keur sakarat teh mama aku persembahkan lagu yang terakhir tapi lamun boga budak bisa ngaji ibu masya Allah ibu nuju sakarat budak torojol yasin wal Qur'anil Hakim ayeuna pa cucu keur ngepluk ke udud geletuk maot ece padahal mah keur ngaji tapi keur udud beda maotna keur ngaji bari teu udud mah syahid syuhada maot teh mah cucu keur udud syuhad mah eta mah aduh mah cucu nuju sakarat ditalkinan ku anak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dituturkan ku inung bapak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lepas nyawa inung jeung bapakna bagja ninggalkeun dunia dianterkeun ku anak anu saro ibu doakeun putra putu abdi sing saroleh abdi gaduh putra 2 gaduh cucu 2 sing saroleh sadayana sabab gogoda dalam rumah tangga cobaan ujian dalam rumah tangga mun teu ti salaki ti pamajikan teu ti pamajikan ti anak teu ti anak ti dulur teu ti dulur ti batur
Sabab ad-dunya mahalun lil balwa, dunia mah tempat uji, tempat coba, tempat rinta. Nuker ibu hahaha jika nu bahagia bohong api-api teteh, api-api bahagia. Dan dunia malin tempat bahagia, tempat capek, tempat tri. Makanya ketika orang dipasihan cobaan ku Allah tetap sabar, orang dipasihan kabingah tetap bersyukur. Alhamdulillah. Ibu diberi duit ku salaki 1.000 sadinten, alhamdulillah. 10.000 saminggu, alhamdulillah. Kecuali lamun salaki ibu 3 bulan usaha teu balik-balik eta mah bacakeun inna atoina kal kausar. Da salakina ge teu maot ibu jol-jol innalillahi. Matak ngaji teh jadi solusi, obat galau ngaji, obat bingung, para rusing, nyeri hate, salaki leungit, teangan. Edan diwanya salaki leungit teh maca Yasin di lapang. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tilu, ibu, kewajiban orang tua ke anak wal yut'im min halalin, pasihan tuangan anu halal. Didikan ku agama, hubbillah sina cinta ka Allah, hubbi nabikum sina cinta ka nabi, hubbil Quran anak sina tiasa maos Al-Qur'an. Sok mak da ieu mah kiai tos palinter aya metode anyar ikro beda jeung urang baheulanya yang bisa maca Al-Qur'an teh kudu ngahejahnya bah cucunya bari nya handeupan damar cempor geuning baheula mah tajung keneh ku talupuh pantes tapi semangat. Ayeuna mah masjid pagede-gede ngeusian pas saeutik-saeutik beki loba nu haroream init ka masjid ku ibu teh tong diantep salaki bisi kedul ka masjid jurung leuleus bere pita loyo sing sering dibere sumanget lain susu atau diberi susu makalah ngagengel di imah. Aduh ibu bageula mengaheja gini zaman urang mah nya be jabar ba pe jabar pa sin YRC ya jabar ya bapak sia lama kitu KPSU dal PSU ali PSU sin jabar sa he jabar ha kudu usaha. Ayeuna mah henteu ku ikro ababa atata bitati ayeuna mah bitati gak aya dina ikro ayeuna mah buhun terakhir ayeuna Pak Munir sareng Ibu Dede ngayakeun syukuran ka Gusti Allah sanes mengukur ku pangaosan dilebetan ku sedekah ku silaturahmi. Yakin Ibu ieu riungan mulya di payun Gusti karena Allah niatanana pa Dede sakulawargi Ibu Dede sakulawargi maka insyaallah Allah bakal masihan pahala nu berlipat ganda. Fasaufa nu'tihi ajron adima. Sakitu nu kapihatur kirang langkung dahapunten kasaden tuh geuninganan jurig mah geus ngajengkatkeun bujur kae heula tuh geuning tulus diuk deui. Punten ari ngawas soyong berkah mah ibu sing tamat dugikeun kado doa dari jurig mah teu salah ibu sok sieunan ku doa jurig mah matak ngajungjung bujur ceng rek maralik ke jurig mah sieunan ku doa itu matak nu uih ti payun encan doa eta teh ngaranna mingat. Mingat maknya jurig ngais budak aya jurig ditiung heula ibu kalunya ibu tita tadi ngantosan lami ari pas ayeuna rek tamat ngaji henteu dipungkas ku doa pak kiai bade mimpin doa mudah-mudahan ieu pangaosan ageng manfaat sinareng barokahna. Ibu nu angkat ngaos ti bumi sareng akang ka dieu sing dihapunten dosa uih ti di urang singkeng ilmu anu manfaat pidua ti sadayana ibu abdi bade teras ngabujeng wangsul masih kene aya jadwal karapkeun abdi kewajiban abdi sareng saka dieu sareng caroge tadi geuning anu aya nuyun eta duh tak kitu bah cucu ari bogoh keneh mah dituyun pamajikan teh. Ieu mah pamajikan teh diantepkeun sina labu. Ih caroge abdi mah masyaallah luar biasa ibu naik motor ge sok hati-hati da bisi istri ragrag matak sok panggilan sayang keneh yang cing talik muntang cenah deuh. Yakin abah cucu mah dipuntangan oh ngap syece. Muntang teh tong kana cangkeng kana beho. Oh pan pamajikan teh jadi kieu jiga teko. Lagun sabelah kana tak-tak nu sabelah kana behel jadi kieu gedebut teu ragrag lain ditulungan molotot ka pamajikan cek aing tadi sia tong milu tah mata hati-hati neng muncan laku ibu nu bade gaduh minantu carilah salaki teh anu jud nu tanggung nu gede perha ih komo lamun salaki nu gede kan kanyaah cek
ah geus moal bener kumakeun Kang ieu kumakeun ya Gusti geus rek ngadua kalah nyebut gede nu kitu aduh ladang ngaji ibu tetap hormati suami ladenan kaulaan balik ngaji hareupeun salaki datang ka bumi sing daek ngadang danan diri ladang ngaji ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangkak BETI ada obrolan salaki geus sieun aya pamajikan ngadangkak teu para rubuh masuk geureuh teh mah nya dina loba batur tur jual salaki tuluy ieu nya berdua cek salaki teh itu aya bakakak hidung tuh tinggal jam ini ngompol ya aja jam ning menyung seruk gitu sorry aduh mudah-mudahan ibu urang ayeuna dikempelkeun ku Bapak Munir sakula warga di bawah tenda urang ku Allah hakikat dikumpulkeun ayeuna sing dikumpulkeun saden urang gajah barang jaga dugikeun ka surga Cipeujeut jalan Cieureih meuli kupat di abonan pepeujeut pami marulih ulah ngupat ka awonan buah kaliki mesra di parapatan mun pamunir ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh ce terima kasih atas dukungan semuanya hapunten pamunir eta mah ngawartosan sabab abdi tos didukung ku jamaah ku amin babarengan wireh nu atos-atos wangsul ti pangaosan biasana pamunir sok aya beas nu dikarungan maupun aya katuangan kadahareun kalageuteun anu di kardusan punten ieu mah pamunir nu atos pamunir nu teu acan jangan banyak beban pikiran mangga we kanu atos nurutan ngahaja abdi ngobrol kitu supados aya persiapan bisi aya beas nu encan di karungan sabab jalmi sok keunaku ka pohoan mata kudu saling emutan Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.